Hello guys, Hari-hari rek diuk ulah dina kursi bareng. Hayu atuh isuk urang latihan senam. Hayu isukan pulangna leuwih gancang. Hayu wae bararisa pan. Bisa hayu. Bunda mana isuk dek ngiluan latihan senam. Teuing euy hoream. Haji Joho meuli bambu hayang gera meuli bumbu. Enggeus we teu kudu ngilu, urang oge moal ngilu. Nyanggeus isuk bobodohan ka kantin heula balik sakola urang kabur. Hayu. Nashwa Raina, hayu atuh urang latihan ayeuna. Hayu. Ari Selo jeung Dinda ka mana? Aya hilat nyalantang aya urang dina bilik awi lamun teu can datang urang marek balik deui. Nyanggeus we urang latihan tiluan heula soalna pan tes sanamna sakideng deui. Untung tadi urang langsung ka dieu nya hoream teh ngiluan Reina ngechat kumaha ieu? Enggeus bae we. Selo Dinda kamari ka mana? Naha teu latihan. Daun hiris dibengketan dibawaan ku Mang Ujang. Kamari urang nungguan naha atuh teu datang. Nya kamari teh abi nyeri beuteung jadina langsung balik ka imah. Nya kamari si Selo nyari beuteung jadi ku abi dianterkeun balik. Oh gitu. Tapi marane ngapakeun senam teh di imah. Kumaha tuh? Teuing turutkeun nu lain weh. Barudak ayeuna ditesnya. Muhun, Bu. Eta duaan nu di tukang kaharep. Duaan latihan teu, nah gerakan apa balat? Latihan dabungan poho. Nya poho Bu. Selo Dinda teh ngilu latihan bareng Bu, soalna basa eta Selo nyeri beuteung. Ngalatutut kata laga, alatna patsul ayakan, ibu ngurangan nilaina, pikeun anjeun duaan. Marane kunaon sih kok tega bebeja ka ibu? Tapi kan emang kitu kanyataanna. Cicing maneh. Salah sorangan naha atuh teu ngapalkeun gerakanna. Iya kan ditesna sorangan-sorangan, lamun teu bebeja we pasti katingali. Nya tutupan ke tong kitu. Saneta dagang japilos ka Cinesti dipapaikeun ari nilai hayang alus tapi anti ngapalkeun. Nya muhun eta dihandap hapunten we nya caina nya we abdi teh hilaf hapunten kasadayana. Ulah waka dialungkeun mun can aya gantina teu aya nu disuhunkeun hapunten kasadayana. Nah, kitu atuh. how to know how